Kisah dan hikmah. Diriwayatkeun ti Abi Hurairah radhiyallahu an, anjeunna ngadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran kieu. Di Bani Israil aya 3 jalma, nu hiji boga panyakit corop, nu kadua botak, jeung nu katilu mah nyaeta lolong. Allah Ta'ala ngerasakeun bade nguji ka marehanana. Malaikat turun ngadatangan marehanana. Pangheulana nu didatangan teh nyaeta jalma corop. Ceuk malaikat, naon anu pang dipikahayangna ku anjeun? Jawabna, kuring hayang alus rupa, alus kulit, jeung leungit sagala perkara anu mantak geuleuhan batur. Eta jalma ku malaikat diusap cager pada harita keneh. Corobna, ceuk malaikat, naon harta anu pang dipikahayangna ku anjeun? Jawabna, onta. Teras ku malaikat dipasihan onta anu kereuneuh keneh 10 bulan bari ngadu. Moga-moga sing diberkahkeun ieu onta ka anjeun. Terus malaikat ngadatangan jalma anu botak. Ceuk malaikat, naon anu pang dipikahayangna ku anjeun? Jawabna, kuring hayang alus rambut jeung leungit sagala macam perkara anu matak geuleuhan batur. Eta jalma ku malaikat diusap sami kos nu kahiji. Naonna buukna jadi alus, jeung botakna cager pada harita keneh. Ceuk malaikat, naon harta anu pang dipikahayangna ku anjeun? Jawabna eta jalma, sapi. Terus ku malaikat dipasihan sapi anu kereuneuh keneh bari ngadua ieu malaikat, muga-muga sing berkah ieu sapi ka anjeun. Terus deui malaikat ngadatangan kanu katilu, nyaeta jalma lolong teh. Ceuk malaikat, naon anu pang dipikahayangna ku anjeun? Ieu jawabna, hayang awas paningali. Teras ieu ku malaikat diusap harita oge cager sakedet neta. Bisa awas paningalina atau panona. Ceuk malaikat, naon harta anu pang dipikahayangna ku anjeun? Ieu jawabna, embe. Nya ku malaikat dipasihan embe anu geus anakan. Saterasna kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, gancangna jalma anu tilu geus jadi jelema senang baluhar, panyakit leungit, harta banda ngarekahan, mingkin ngalobaan jeung ngamakmuran. Nu si ieu salebak onta, nu si ieu salebak sapi, nu si ieu salebak embe. Saterusna malaikat datang deui ka marehanana kalawan ngarupakeun jeung paningkah anu ti heula. Ceuk malaikat, kuring teh jalma miskin, geus jauh perjalanan kuring teh, geus teu boga bekal keur poe ieu oge. Ngan dipasrahkeun ka Allah bae, kuring menta ka anjeun demi zat Allah anu parantos masihan rupa anu alus ka anjeun, kulit anu alus jeung harta anu loba.
cing menta hiji bae onta atuh ceuk malaikat keur bekal nepikeun perjalanan kuring. Ari tembalna teh ieu jalma loba deui kaperluan. Saur malaikat kuring teh asa-asa wae anjeun. Lain anjeun teh nu bareto boga panyakit corop teh geuning batur oge gareuleheun ka anjeun teh jeung fakir beri miskin anjeun teh laralangsa. Terus ku Allah dipasihan eta jawabna ieu barang ti karuhun teu ngaku ieu barang ti karuhun. Ceuk malaikat lamun anjeun bohong mangka Allah anu bakal ngajadikeun deui ka anjeun seperti bareto. Kumaha? Tatap ngajawabna ieu jelema bahwa ngajawabna teu ieu ti karuhun, ladang pikir, ladang tanaga, ladang ayeuna pangawasa diri. Teu ngaku bahwa semata-mata ieu teh ti pangeran. Teu ngaku bahwa semata-mata ieu teh ladang apal pangeran, ladang anugerah ti pangeran. Ngaku-ngaku nya teh ti karuhun. Geus kitu terus ngadatangan ka jalma anu kadua nyaeta anu asalna botak teh lalakona seperti anu ti heula. Ngajawabna ladang pikirna, ladang tanagana, ladang pinterna, ladang awakna, wah ladang relasina, ladang bisnisna. Teu semata-mata bahwa eta teh meunang Allah, napi ngaku na eta barang ti karuhun. Aduh, poho. Terus ngadatangan ka jalma anu katilu nyaeta anu asalna lolong teh. Nah, nya ieu malaikat teh sasahuranna teh malaikat seperti kan tadi bae. Ari tembalna ieu nu katilu mah jalma asalna lolong teh. Kuring teh bareto mah lolong. Ngan ku Allah dibalikeun deui kuring dibere asal paningali. Bisa ningali teh buta deui. Alhamdulillah. Sugeuning puji sadayana nyaeta Gusti Allah anu ngagaduhanana. Pek anjeun lamun hayang teh sok candak wae sakumaha kapale anjeun kantunkeun sakersa anjeun demi Allah kuring moal rek ngahesekeun. Alhamdulillah. Jawabna cek malaikat cekel harta anjeun. Kaula mah ngan sakadar nyoba bae tetela Allah mikaridho ka anjeun. Ngabenduan ka batur-batur anjeun anu duaan. Subhanallah. Jadi dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada kita semua, baik bentuk sehat jasmani dan rohani, terlebih sekarang nikmat kalbu yang tenang, baik dari zikir, baik dari amal, semata-mata kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita jangan lupakan. Karena dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la syadid. Ketika kita syukur kepada Allah, ketika kita ingat kepada Allah yang telah memberi kepada kita baik kenikmatan maupun perlindungan, maka ketika kita bersyukur maka akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmatnya. Dan wala in kafartum, dan ketika kita kufur dan tidak mengakui nikmatnya atas pemberian Allah, maka inna adabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Maka mudah-mudahan dari kisah atau hikayat ini, dari judul jalma syukuran jeung numantak naon nampik kana nikmat,